lampahan pawayangan tekirang sareng telangkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka kacarios di hiji pertapan anu kasebat pertapan Grastina ari anu jadi sesepuh ieu pertapan kajabiti hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti tutas Jerah ingkang puspita arum kaselir ing samiran namrik kaselir ing samirana anjarah ingkang puspita arum kaseliring sabiran namrik kaseliring sabiran sekar gadung kongas gandane ya kongas gandane tresnane dia nyuk curug galur nu kapungkur mapay riwayat zaman baheula dina alam pawayangan hasi nulis para wali direka ku para pujangga disusun ku para empu anu linuhung ilmu margi ieu pawayangan teh nyaeta seni adiluhung anu dipipiningan ku silih sindir di kalangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur margi lampahan pawayangan tekirang sareng telangkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka kacarios di hiji pertapan anu kasebat pertapan Grastina ari anu jadi sesepuh ieu pertapan kajabiti hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti tutas tina didikan rohani lan jasmani kakasih Resi Gotama ngahaturanan linggih dua putra kakasih Guarsa lan Minantara atanapi Guarsa Guarsi anu sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama gunirahangan dikah kawadaling lisan mekaten pengandikanipun anu payus dipiagul kalayan dipireueus ku ama anaki Guarsa Guarsi anu dina waktu ayeuna ama ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidup parantos tiasa nyaosan kana pangangkir ama ya rada deukeut ka diukna su kaula nun ama
putra guarsa nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasung ke kohonyuk panjenengan pangrasa ama diterima puja stuti hidup ditampi kudu leungeunkeun sakatuhu simpen pulungi ati pundi hing mastaka sanaos putra oge teh kantun kaula nun minantara atawa guarsi nuhun kasih aya pikir saeunaon aya pikir saeunaon kaula nun ama kieu dina saban-saban rumah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun sok mineng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh Cihoreng angin kadar pangeran anu baka karasa jeung karanapan saperti anu karanapan ku ama ayeuna ngora gagenti ku kolot awak dihakan ku mangsa diri kaciwitan wanci wujud dituntut ku waktu nanakeun yen hiji waktu kolot teh bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana hartina ama teh bakal rumpak caringin diburuan bakal mulang ka alam asal ama alam anu teu kaselang-selang alam padang poe panjang teh anu kungsi ka alaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna lain kamari ayeuna lain isukan timalan kaula nun ari keur hidap mah anu keur meujeunna bala kasenteng anu keur meujeunna ngora ku ama di bejaan kitu teh pasti moal pati ngarti sabab hidup mah masih keneh aya dina alam Sologoto alam lelewode hidup keur meujeunna alam anu teu percayaan nyaeta masih keneh loba anu dipikaresep jeung dipika cinta hari ama mah geus kolot kieu beuki eces beuki jentre ayat-ayat pangeran teh prak geura cinta kumararane sakur anu dipika cinta di alam dunya tapi cing inget sakur nu mika cinta jeung nu dipika cinta bakal pegat kaula nu naon ku ama pangna dicaritakeun kitu sanajan anjeun ayeuna hate moal narima da puguh ngora keneh tapi di mana anjeun engke geus kolot ieu rekaman riungan ieu teh bakal kabaca deui kabaca karasa nya geuning lamun nuturkeun kana kesap kolot dina harti anjeun teh bakal salamet atawa migawe kana ieu katerangan tapi sabalikna wayahna bakal tikerebek lamun teu nuturkeun kana ieu tatapakan kolot lamun teu nuturkeun kana ieu parahu kolot hirup kudu nutur galur para rasul mapae tapak kolot anu wijaksana para pujangga lamun teu kitu cilaka teh sabab ieu dunya teh kasep amuing-amuing timbalan kaula nun badag pisan pangaruhna kadang-kadang ieu jiwa raga bakal diwakafkeun kana haliah dunya manusia anu kurang iman